Seni sing jadi adikan tongotongan tatongan amama jadi tongotongan Ida sini dong buka pintu seni mustika ning ati bapak hajat kali ibu nu halimpu nusuk kalbu seni pribadi miara budaya bangsa miara budaya bangsa baktikan negeriku seni tong bang pemohon Jawa Tomang kemohon Jawa pangwangunan di seorang Pak Haji Diri Sinang Sari pangwangunan nu di seorang mutun patata orang garap sasarangan bapak bini boleh berarti ayah cepat nama engin dosan luyujeng kapribadian luyujeng kapribadian Paji di Silang Sari bere mawe kasa sama bapak guru nana siliasi jangan pahama laku dengan jalan utama boga patokan diragama nama geninganan kauma boga patokan agama Tulung Maya nggak mulai
sami disarengan mana suci arif dukun disarengan mana suci sami rempel godong rempel godong sami sekar mekaring galihe sehingga sipan dan arum banglus perlampai pun patih pati wewengkon pring sendaani ngajuk-juk pasanggrahan anu aya di tapal wates pring sendani kairing sedanten waladi ulat tamtama anu ngaleut ngeungkeuy ngabandalet ngemat-ngematnya tangpina silokana sela brakiti sela batu belat kiti sireum lir sireum dilureun batu teu kaetang seueurna teu kaetang tungtungna kitu kayaanana sabagian anu nyumput dina rungkun dah iya anu dipingpin nyaeta ku Kebo Ireng keun urang tenden dihandeuleum hieum geusan sampereun cak urang tunda dihanjuang siang peragi nyokot ninggalkeun mangsa ke datang samper deui les una lampah eta kacarios di tapal wates wewengkon pring sendani iya inggih anu diluluguan ku Raden Gatot Kaca sadayana para tamtama oge antarja Jakatawang Abimanyu yakin moal tiasa dibenung deui kumargi dina gempungan yen netelakeun tetep mah atanapi moal masrahkeun ieu wewengkon pring sendani kukituna Raden Gatot Kaca dah iya anu dikapapancenan ku Ratu Arimi geusan nyaeta ngalawan atawa ngajieun perlawanan ka pihak Trajutisna dah les Raden Gatot Kaca teneung ludeung hanteringrang iya inggih satria tedak ing melajang tengah dah halumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan dina gentinganipun sinjang kerut sajatining wayang mancad ladrang ing lumampah anu disemat perwira pahlawan pembela musuh satria anak bangsa banteng bebenteng negara
Sajumlah tam-tama negara Ya inggih, kula. cing caring cing pagehan cing sering set pageuhikeun Sumohon. pikeunang tukeun keadilan sabab ieu teh kayang pribadi na Kakang Sutija. Sumohon. Tangtos. Kukituna hak urang pikeun ngagugat lain nyokot tapi dek mawa Geus. lain ngarebut tapi dek nyokot hak urang kanca Nyana kak salina. Kulang. Abimanyu Aulanun kula Kangkang Gatot wayana sampean anu diharep Kakang dek macat ka Geganawiyati Say. dek naliti ti kaangkangan bisi aya karempan anu bakal datang bisi teh mah aya mau ngamuk ke jameta kaula Gatot Kaca anu bakal bisa Tang. nying hareupanan tenang dia ping ku Akang Say. Kulang. wa Semar kisi mabdi nun hati-hati wa Astra Cingga Dawala abdi ulan aping Abimanyu sae Nah, sing hati-hati Kang. sae bade diaping ku abdi agan Nah. nganyuhunkeun we ongkosna Saya mah kepret we sia ulah dek mancat ka Geganawiyati dah. wa Semar Badranaya Wah, kisi mabdi nun saudan kudu ka dieu wa baturan kaula mangga linggih wa mangga akan mangga antos
semak pangabaktos nun pun wa nun wa naon heula ieu teh nu ke sakalian ngareureukeun ka capek istirahat heula bari jeung nungguan anu ngaranna Sutija wa kumaha deuk ditanya raga katineungna nah bakal keukeuh mertahankeun atawa keukeuh masrahkeun oh mangga mudah-mudahan we dipasrahkeun nun ih kanten paur dugi ka puhul leungeun ulah dugi ka kitu kantenan wa palahur wa manu yang kulan kakang ilaing ka dieu kitu cu oh mangga baturan dunungan deui sae akang euy itu sauran kudu yang kang dewek dileuing nyerangan dunungan cenah bejana jadi ieu deuk nya kang aya serangan cenah serangan ditutup da katepo pisan Raden Sutija mah katepo pisan tina beungeutna urat ngangkang dina tarang perwatek jelema bedang deui nya perwatek gede amak cacak bari jeung anak Batara Batara teh pan tugas mah tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya laras bapakna tapi anakna mah pan teu kitu jauh jeung apa namanya jauh tanah ka langit tu barangasan sugan aing meureun anak ustad bapak anakna ustad meureun teu bisa kitu teu kitu oge gini nya euy teu bisa kitu akang naon heula ieu dagan ke diuk heula astrajingga sae Pak sembah kapihatur kau nyuk bokap gue jak naon si teh bokap teh na jorang video jorang ye bapak mah bokap tuh ayah bokep eta mah diuk jang sae Pak apa kumaha lamun kira-kira na urang teu nepi ka perang ieu Pak ulah ngadoa mah sugan we bisa dimusyawarahkeun deui sae nah musyawarah mufakat naon eta bapak ai aya naon nepi ka eueuh bentuk anu hade kieu dihareup siga entok tempu tukang nepi ka aduh siga gentong heeh montok gitu montok pisan bapak aing ieu awak nepi ka bayuh-yuh bieu da eta kana tuageun teh teu nu sedep taya nu teu sedep kabeh we sagala digares nah sia teh puguh ke domba aing teh digares eueun wisuda ka bapak aing mah asa aya mata rezeki anak teh beak ku bapak nah sia teh kalak ieu teh begitu aing mah deuleu yang gua selamat malam kembali masalah lager alhamdulillah sehat nuhun we ai sager mah sabarna Kang Jamal kuring mohon ai cek dokter hewan mah kuring teh sehat atuh lumayan mah mangga tuh mangga kade tuh heula waalaikumsalam akan naon heula ieu teh ke dawala ngareureukeun ka capek sae Pak semah kapihatur Pak nuhun jang Raka Prabu semah kapihatur kau nyuk Raka Prabu linggih yayi komo di jalanan alah asak pucara rape unggah gunung turun gunung pasti dan gak dosa kedeung ka goblok sih teh selain kalanceuk aing teh
cangkel pisan mah ieu leungeun kede leungeun katuhu alah sakedeung maka nah sia jantung si bapak si babu ayo selesai curik nepi ka kena cukang irung pisan bukan jangan nanaonan sia teh hah nungguan nafsu aing pada ada pendudungan deuleu sia ai sia tumpah-tumpah hidup cik tumpah-tumpah sia teh wajang jiwa ieu teh hareupeun saha sia teh ai payun Jokowi naon sia teh tual teh we kana bapak dan teu abdi mah kapagi nembe ge bade abdi mah apa sia ai patak naon ngajaradog si eta ngarep wae mah ngalieu ke kayak cuy dua nana sebaik itu nyari ame tenang kayak
aing ada. Bebas wah. Suka naik dengenaheun deui Jang. Mulkan tengenaheun Bang. Aya kaira. Gudungan aya kaira. Aya kasieun. Sareng enggak tuh. Gerakeun. Nah, teh teh. Ai baung teh wis naon cenah. Ganti meni mesem wae katinggalna pan sidik kita mikiran kumaha cara tareka nepikeun ngungkulan ieu kejadian cicing cemot. Ieu wae. Satadina bakal dibere duit abi teh. Cicing sateh. Nyerahkeun pisan sia dibawa ka dieu teh wae. Tumpah-tumpah hirup teh. Ieu. Teh sudi si sakeureuy sia mah. Atuh maraikeun. Atuh hayang di dinya. Osok teh. Teh. Ai sateh. Cicing. Kalau temu itu bisa diomongan pisan.
Nuhun Umi. Ampun Kang Didi. Hun cewang henteu kasorang puput luput umur. Gara-garanya cep iman pun kahayang can kasorang. Kusi diri kedal janji. Tulung Haji Muhyiddin. Supaya waktu balakah hatoleh sumolondo niat sejeng babarengan Bapak Ero sami yukrek sauyunan dan nyerakeun galurah hiru Ulang samukeun. Canda. tesangka geuning tesangka teman liare nu setia Bang. sugan teh tetapi cinta arif dukun geuning pekat duriatna Aya. Bosom lah. bereja ngaji saenyana horeng ukur ngabibita
budak satengahing marga ngalaga satengahing marga Raden Abimanyu dah anu dipang payuna nyaeta anu diaping ku Raden Antarja disagedengeunana oge Raden Jakatawang disaluruhun nyaeta keganawian di Raden Gatotkaca sami ngaping kaya Raden Abimanyu kitu kayaana kun nirahangan di kamengkaten kawadaling bisa Semar Badranaya jisim abdi nun pidoana di uwa oge astra jingga dawala atuh parantos janten kewajiban eta mada tekeda dipunut oge da uwa mah ngadua we teras nun salamina ngadua uwa mah batak abdi meh sasajen oge pan bapak sok ngadua nya Dengan sasajian hiji ini kaituna kakak belikan udud ada ini kudu udud di situ Kang nu mau menyana ge ieu kumaha kulan kange kapayuna bilih gitu abdi bilih kapayun teuing nya kaula anu bakal maju disakuloneun jeung tisa kiduleun kaula teh nyaeta Kakang Jakatawang oge Kakang Antarja doh masing-masing tugas mah atuh disalureun kaula digeganawiati nyaeta Kakang Gatotkaca tuh geuning atuh abdi dipengkeun agan atuh naon ngaliwat batur mah ngaping lain ngaliwat ieu teh kumaha eta apa nek pelang udah atuh aing teu bisa aing teh ngaliwat nah akang bisa ngaliwat wah jangan ditanya jago akang mah jago aing mah beda liwat jeung batur kumaha kitu we batur mah liwatnya tutung handapna aka aing mah tutung kabeh teu becus kitu eta mah poho da eta diterakeun wae eta hayang kapake wae ku dunungan si eta mah teuing eta mah aya bisa eueuh lungan tuang tutung we ngan kadewe agan bepeje ti uwa mah kumaha wa kade bisi gugur memeh tempur aduh eta kuat bilih perlaya memeh perang bilih pati memeh jurit naon teh maksudna gugur memeh tempur moal gugur atuh aya can tempur mah lain kadinya gugur memeh tempur teh artina di mana urang init ka medan jurit ulah dibarengan ku rasa dengki eta di mana urang lumampah ka medan perang teh ulah dibarengan ku rasa dendam di mana urang lumaku ka medan tempur ulah dibarengan ku rasa ujug lamun ujug anu nyeretkeun lamun dendam anu nyeretkeun ngandung hati teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang eta pati memeh jurit oh gitu we ngomongna tuh ulah dibulat-bulit gitu kan we naon jang gelat pak nah itu nasi goreng heula bisa bapak lapar wilujeng sumping ka nasi goreng nya mugi cing nikmat kade kange dalam mandogna 2 Kang Husinen pakai sambal ongkoh kamu tambahan amplop mah Kang Husinen 11 nogna nya abdi mah kanggo dalam mandogna 2 sesana pangmokeun kana pangbungkuskeun sae mangga nah teteh dangu teuing tong dangu teuing tak kitu cepot dawala kade ulah hareup teuing bisi aya panah anu nyasar da ieu teh keur panas-panasna antara trajutisna jeung Pringgandani sumuh nu mata kaula dipunut oge
ieu teh tinggal nunggu komando ti Kakang Gatot nyerangkeun ti kaanggangan ya tu ai saena mah tuh dajeng dulu da tudanya nya musyawarah we da atuh ai itu teh daekeun dibikeun mah kumaha da manehna ge mikir meureun jang pangungunan teh sakitu sakieu da loba teh ge aing ge apa-apa deuk digentian teuing atuh meureun hayang nengan paleuleuyihna we meureun da manusia mah kitu kasipatan ku kitu hayang hiji ning dua hayang dua tilu geus tilu hayang opat eueuh cita-cita kitu we hukum dunya mah mata kawas saudagar teu weleg dunya unggal poe nengan usaha anu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena bener teh da diwajibkeun ongko nengan usaha mah neangan dunya mah wajib seperti maneh bakal hirup ribuan tahun di dunya nya wajib isian ngan kudu diberi zakat teh di zakatan boga duit 10.000 atau 100.000 1 juta we zakatna 2,5% minimalna leuwih hade teh kudu ingat kalinya ade agan kami beunghar mah zakatan harta kekayaan teh upami tiasa mah ka budak yatim tapi teh budak yatim ini teh yatim teh naon akang teh yatim piano naon yatim piano teh yatim piano teh boga grup elektun cenah teh yatim piatu boga itu bapak tah kitu wa kaula dek menekung ka nu Maha Agung Mujabrata Kahiyang Maha Sukma sangkan sapa munut ginuran sapa neja tinekanan cita-cita laksana nyaeta nyokot hakna Kakang Gatot wewengkon Pringsen dan Nitya mangga sae kebeneran di Lebak aya cai walungan anu herang ngagenclang kaula sakalian we dek bebersih jidinya antos we Kang jadi mangga sae agan tuturkeun Kang hayo bisa aya piheulaan ku si laing meni goreng adat pisan kalau teh bisa aya orai deuleu bisa eta teh dunungan gebah-gebah heula bisi aya orai bisi aya tahu akang bisi aya ranginang si Juri buru-buru ini suai sok suai ku si laing narungkun teh bisi aya sato galak atawa naon lamun aya sato galak tah piheulaan ku si laing atuh abi teh dikahakan mun ku sato galak hakeun bae asal dunungan oh dek maehan anak gitunya aduh kepet anak buru-buru sia sae Pak tenang we tong nepi ka kertas harupateun kitu da beuring oge boga pikiran atuh kalem da kitu wolas genut sia aduh ka bapak anak-anakan nepi ka kitu ya tong jangu teh nepi ka sahijieun anu bener abang tadi amuing cu kurang paur mamawakan puhuleugeun we jang kajadian ieu kandenan wah sok sieun da sidik Sutija teh putrana Prabu Kresna eta kuan ai Gatot Kaca putrana Ratu Arimi nyaeta garwana Juragan Bima sok sieun Prabu Batara Kresna ka Juragan Bima teh kapi adi jadi Gatot Kaca ka Juragan Sutija teh kapi lanceuk kitu jang kapi adi sieun we mamalana cu tenan heudah kitu teh geuning aya tina warisan sok aya wae panas wae da ngarangan warisan mah hartana teh babari da menang batur urang mah kari nyokot nya hawa dunya nepi ka kitu cu pandina kitu teh ning loba ayeuna mun tega ngabunuh dulurna balayana loba dek kejadian kitu kade cing wanti-wanti deuleu jang hati-hati wah cing hati-hati jeung priatna sumohon cu kulan wah teh
naon wa sok sanajan ieu lalampahan masih kene panjang sumuhun ai sanuk-sanuk mah kedah wa teh kapalaku jang peryogi wa da dongkap parantos katinggal tarang atuh unur oge hayang katingali punuk wa teh sumuhun wa di Dusun Cikoneng Desa Lingga Jaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan wa ngagejrak di dieu dipercanten ku Bapak Hajat pikeun ngahibur warga sabudereunana nyaeta ku apukana Bapak Tarsudin kali Ibu Yatini dina raraga nikahkeun putrina Neng Ratmawati Kacep Amdiana cu parantos beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan sumuhun kade eta parahu anu ditunggangan teh ulah nepi ka ropoh ripuh jeung rapuh anggur sing repe rapi ya sumuhun sing runtut raut sauyunan sagegeus sapihandean mun teh ama cai jadi saleuwik kalebak jadi sadarat siapa pahit sama manis ngamili rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerak ka korek ya atuh ieu sakantenan nyepitan Cep Adrian saha parantos Bred Kasep parantos amat mudah-mudahan we cing janten jalmi anu berguna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa katut hirupna jejeg ancek dina agamana amin cita-citana kalaksana kapalaina mudah-mudahan kuwa didoakeun cing jadi bupati ada amin ulah kagok cing jadi presiden sumuhun wa pang menerkeun we jalan ka ditu dah nya gedean koneng rada goreng ini nya ai gedean gitu gedean ongko supaya lebat kakara dalang naik motor nabeuh teh ya nya sing lebat mobil wa awur tikus ruk we aing ka sawah nya moal wa ditulungan ku bancet jang ulan atuh ngadungakeun ieu ka Bapak Hajat mudah-mudahan tilas karugelanana cing kagentosan anu melipat ganda amin wa oge nganuhunkeun ka Bapak Camat miwastapna Bapak Peneli Kebudayaan Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek Bapak-bapak keamanan ti sadayana pihak atuh cenah tatanggi-tatanggi anu kagungan maksad jang sumuhun tangtos na kargandengan dina wengi ieu moal tiasa tibra kulemna kaganggu pakaranganana kagandengan ongko nuhun ku widi mantenna urang teh tiasa ngagejrak di patempatan jang saya amin urang paralel ieu doa saya nu ditongton nu nongton nu icalan tatangi nu kagungan maksad boh nu kagungan maksad sakulawargi murang kali sepitan oge panganten sakali sadayana mudah-mudahan sing sami-sami ditetepkeun dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin wa nyajang sumuhun atuh ka para inohong oge tepang wa teh cu nyaeta Bapak Kade Suryana aya Bapak Kadus Aji Suparman aya Bapak RW Dedi sumuhun Pak RT Yayat aya Pak Tatang Cep Andi aya Bos Ius itu lanceuk dewek Pak Uli Sukasari ya mulunyu Pak Uli Sukasari lanceuk Uwa Pak Haji Didi Bapak Uwa di Kuningan Bapak Haji Didi Sindang Sari kolot dewek teh ya sepuh urang teh Kang Riki Ranca Keusik aya komo eta mah jang nepi ka datang ka dieu teh wat ngagej ieu we cicing di bumina moh di bumi tuang leueut di ditu bari jeung dianterkeun ka dieu mawa motor karunya nu ka rerempeolan uwa dibonceng ku manehna da uwa mah genut uwa mah badak kulan di jalan loba singa dagor singa gejeluk singa galeong singa hungkul untung geraja singa singa logat dulu jak mudah-mudahan we atunya
tiasa direngsekeun atuh jalana emeh nya jagengan heeh da eta teh sarana anu paling utama sumuhun dai urang Kuningan mah suseueurna teh kana tatanian nya tatanen nya urang kota teh dahar depan ka kampung eta teh nya aya di kampung jalana garoreng nu mata kudu benerkeun jalana jang nya nya jagengan wah tah kitu jang tepang sareng dulur Akwa sah dalang Irwana itu mana Romo Gembolnya geus di mana teh sileung teh Haur Kuning daun kuning wah babaturan Uwa dalang ongko ngidalkeun ngawayangna teh cukup ku kenca nya garong ke sopir angkot ongko ah henteu supir angkot mah cu mun dalang ongko bogoheun ka bogoh dalang teh eta teh maru teteh cu wah nyangakeun we ti Uwa sapara kanca ti lingkung seni Geri Harja Tilu Putra kirang langkungna mahapunten nyangakeun sabrang salayar lebet ka cabe mah sampe ja saya awon namanya nyangakeun tami lumayan lebet ka saena mah hanteu amin itung-itung kulem sonten-sonten we tami ngalamun nya cu gau kantenan da Uwa meleleng ka halu ngawayang teh masih kena belajar masih kene tahap belajar aing ngaran-ngaran leleng ka halu mah kadupak katajong pasti teteh kudu katoe komo deui ayeuna Uwa teh kamusibahan ditinggalkeun ku kolot ya aduh bagi sedih we wah pangersana Abah Haji Asep Sunandar Sunaria almarhum ayeuna mah tungtungna ge dikatonkeun ku sepuh panelna geus ditelepan geus tutup lawang sigotaka geus salilana sumuhun wah sedih Leujang sedih deui dewek teh nayagana ge ngariring ka dieu ka Uwa ngaping ka Uwa bisi cenah si Oga goreng lampah lawas pangnoyakeun ka mana karep ngawayangna pangnoyakeun pangnyarekeun ulah kagok asa ka anak we cing asa ka anak amo si Oga loba duit pangecokeun ka eta mah henteu jang ka Uwa mah teh kitu alumni Geri Harja Tilu atuh itu tukang kenangna Mang Berlin nyatu juru kawinna Ibu Masyuni atuh itu tukang rincikna Mang Ayep teh ayep kade cenah ning itu tempas dalangna Mang Asep ana malahan Mang Asep ana mah stroke ringan deui cu nya keun bae Uwa maut oge sok nyebut R geura sok tuh karunya da ngan teu hayang mere hungkul Uwa mah nya ge karunya da geus Uwa mah nyebut duit bentes hah nyebut duit mah bentes nyebut duit mah bentes da butuh kabeh oge jang teu bisa nyebut aset tuh cu kuan atuh hitung-hitung urang teh silaturahmi we jang amin ieu atuh pangersana almarhum Abah Asep teh bilih teh urang dieu kagetrik atina kagebrag manana kasebit atina kakoet hatena kabadu kolbuna boh ngalangkungan pagelaran langsung boh ngalangkungan VCD atanapi kaset atanapi dina laku lampahna mugia urang dieu luntur kolbu jembar mana kersa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak ya amin amin wa aya kitu teh mah sedih dewek ke cu tangtos wa tangtos sahaja mana anu bakal kuat ditinggalkeun ku kolot tapi parenene kitu genteng-genteng ulah potong sumuhun ceuk pangersana almarhumah ulah baluweung maneh hirup sanajan panon poe dek surup sabab bulan dek nembongan caeta wa cu sumuhun cu wa hitung-hitung kaul ka Bapak hajat kitu jang muhun kual aya pamunut di Bapak hajat ieu teh nya ke bade nyawer cenah hah bade nyawer wah nuhun satah cenah ge jang sakula wargi cenah sakula wargi cenah
Balaina teh laguna teh patepang sono jang. Amuing patepang sono deuleu jang jeung urang dieu. Patepang jeung urang dieu. Ieu teh atuh munggaran wate hitung-hitung. Nya Tengah patepang sono we. Sok jang. Mangga mah. Gerak bencit eta rebab teh cu. Rebabna kan nya. Kadengan ulah di balado ngungkul. Temangeunah rebab mah jang. Nah, balik siap-siap keluarga nu hajat nawen ka ibu juru kawin. Tepang sono kasangakeun patepang di papanggungan Bapak hajat kalih ibu anu balageun patepang di papanggungan Bapak Narasudin Ari Manawi mahlang Manawi amaman anano bahan katampi Bapak Lurah Bapak Sikin nyangakeun hiburan anak Bapak Ekbang nyangakeun mugi katampi Kakang ilaing tuluikeun kitu jang. Bapak Ero Ye lagu Bapak Ero deui